linuni intaskun walitanwini arba'u akamin fakhud tabyini hari hukum nun pae rejeng tanwin aya opat hukum anu geus yakin hiji idhar dua idgham tilu iklab opat ifata sakieu kade sasab fal awwalul idharu qoblal arufi lil halki situn rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghinun khaun nukahijinya eta idhar ngarana hurufna teh ngan genep taya langkungna hiji hamzah dua ha katilu ain opat ha kalima kha kagenep nagin dina idhar macana teh kudu terang nun pae jeung tanwin huruf idhar caang contona saperti lapad man amana rasulun amin tah kitu maracana nun pae rejeng tanwin kudu bentes huruf idhar anu genep kudu eces. Contoh idhar nun pae panggilan hamzah man amana nun pae mayunan ha in huwa nun pae mayunan ain min ilmi nun pae mayunan ha min hasanatin nun pae mayunan ghin min ghillin nun pae mayunan kha min khairin. Contoh tanwin mayunan hamzah rasulun amin tanwin mayunan ha jurufin har tanwin mayunan ain sami'un alim tanwin mayunan ha alimun hakim tanwin mayunan ghin azizun ghafur tanwin mayunan kha qaumun khasimun. Nun pae mayunan hamzah anu aya dina sakalimah contohna seperti lapad yan auna mayunan ha yan hauna mayunan ain yan aiku mayunan ha yan hituna mayunan ghin fasayun ghiduna mayunan kha wal munkhaniqatu.
Contoh idhar. Nun pai mayunan hamzah. Man amana. Nun pai mayunan ha. In huwa. Nun pai mayunan ain. Min ilmi. Nun pai mayunan ha. Min hasanatin. Nun pai mayunan ghin. Min ghillin. Nun pai mayunan kho. Min khairin. Contoh tanwin mayunan hamzah. Rasulun amin. Tanwin mayunan ha. Jurufin har. Tanwin mayunan ain. Sami'un alim. Tanwin mayunan ha. Alimun hakim. Tanwin mayunan ghin. Azizun ghafur. Tanwin mayunan kha. Qaumun khasimun. Nun pai mayunan hamzah. Anu aya dina sakalimah. Contohna seperti lapad yan auna. Mayunan ha. Yan hauna. Mayunan ain. Yan aiku. Mayunan ha. Yan hituna. Mayunan ghin. Fasayun ghiduna. Mayunan kha. Wal munkhaniqatu. Nomor kedua tina hukumanana nun pai sareng tanwin nyaeta idgham. Wasani idghamun bisittatin atat fiyarmaluna indahum qad sabatat. Kadua nyaeta idgham ngarana hurufna tengan aya genep-genepna. Nyaeta iya ra mim lam waw nun henteu kurang henteu leuwih arapalkeun. Bina idgham macana kudu asupkeun nun pae jeung tanwin kana huruf idgham. Contona teh nyaeta lapad may ya'mal mir rabbihi kade macana mahiwal. Nun pae atawa tanwin diasupkeun kana huruf idgham terus dihijikeun. Masya Allah maca Quran lain mees kaagungan lamun dibacanya angan di jero kubur maturan di kiamah nyafaatan kaanu gadu bacaan ngajait kasangsaraan malah mapag seserian.
margi nama eta Quran dijadikeun ku pangeran cara jalma ginding pisan nulung nu boga bacaan tanu kitu henteu lepat nu ngaji menang saayat di kiamah menang rahmat kitu menurut hadis telepat deui ari maca Quran ibadah utama pisan di hari kiamah aman bagja teu meunang hisaban teu papanggih kakagetan kasieun karewasan ditempatkeun ku pangeran di gunung kastori aman margi ahli Quran katelah disebut ahlina Allah ngagungkeun ahli Quran teh sasat ngagungkeun ka Allah jeung tang tuku Gusti Allah dipasihan tempat ngeunah di surga teh tempat ngeunah kitu hadis Rasulullah ahli maca Quran kabeh diundang poe kiamah ku malaikat Jibril katelah 2 kali 3 malah dawuh Jibril jalma-jalma nu ahli Quran bersama pek narangtung jangan lama tong campur jeung umum jalma didinya bareng narangtung kabeh ngaberes ngariung ngajajal taya nu nguyung menang widi tiang agung nyapaatan narulungan nareangan marilihan kabeh anu ditulungan nu cinta ka ahli Quran jalma-jalma ahli Quran di masyar baru bungahan ting pelentung rame pisan karuro aralus pisan jalma anu maca Quran dipake maksudna Quran indung bapa kabungahan dipasihan kahormatan kenging makutanuluhung di kiamah menang untung batan mata poe urang nu di dunya sok hareudang jalma anu kukumpulan di masjid maraca Quran rame baroga bacaan munggu Allah moya pisan eta tangtu turun rahmat sakuriling bungking mapat dikuriling ku malaikat haladir ka eta tempat
jalma-jalma eta pisan hate caang di enuran leungit poek hate batan menang cacaang pangeran hate ayem tentrem pisan malaikat nyarumpingan kaeta nu maca Quran muriling sarasalaman ngan ku urang teka tenjo teka rasa teka nyaho jisim lembut teka tenjo ngan soleha te tegelo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Kaalusan mun maca teu keurna tepan tapi boga udu pisan tina sahuruf ganjaran tasapuluh kaalusan ganjaran tina saayat maca Quran menang rahmat jadi sahiji darajat di sawarga telepat sing jadi cacaang pisan di imah nu maca Quran sabab Quran nu duduhkeun pikir keur kapoekan.